Makin gelis banget bebek Tika. Aduh. Beb, sia lapar tah. Beuteung mani harus gitu. Oh, Bek. Kumaha lamun urang jajan? Tika hang jajan naon? Roti apa kue bolu? Terserah sia bae lah, Bek. Asal bisa ngaganjel Bek na beuteung. Mu sia ge hayang tah. Atuh hayang lah, aing geus sarua rada hayang ngemil. Oh tah. Oh. Oh, geus gerak kadarar itu ge. Oh atuh, dia duitna. Isu kumaha sih cara? Nawaran ongko tapi meulina make duit aing. Kumaha gitu Kak? Ja aing nacan dibere-bere duit kumaha aing. Sawah emas yang geus beak kabeh kitu, jantung ada yang ngajual sawah deui. Teu nyaho Beb, geus beak meureun. Atuh jual 5 siam mentek naon? Mun imah aing dijual, engke aing jeung mah aing di mana Beb? Tuh di kolong jembatan Ampera. Tasya, jauh amat Tika. Ja jembatan Ampera mah di Palembang. Aduh, Tika. Siapa boga kabogot lo kena ujreg, kabeh kurang sabatok. Sia kunaon ditompel? Ulah sampe sia ngomong sia ge teu boga duit. Oh mu sarua aing teh boga duit. Ih, aya kitu masih 11-12 ini subek. Atuh henteu lah mumu si Subek mah beungeut nage doang sendal jepit kana teh kotok. Aing mah doang alga jali. Sayutik lah, orang ngobrol lah di jero bae. Budak mah antepun bae di luar. Kena digumung laleur hejo teh. Honggeus saya lah. Mo, kami hang jero jero ieu. Banyak kami di luar, saria di jero. Ulah, lain muhrim bisa jadi omongan tetangga. Si ongko Subek sok-sokan deuk meulikeun kue. Oh, tip, maaf, emang salah aing. Ju kumaha ya, Burang? Geus lah. Geus kagok kurang nawaran, mending urang ka warung teh desi yuk, ngahutang kue ke atawa kue bolu. Ngahutang tah? Oh, ndek kumaha deui ge, jarung sini lu kabogong ngamuk kitu mah. Ih, Kamu saya ge. oh geus saya ge. Duh, hep. Nah, pan mantep jasa Lin. Kayak kieu di baturan jeung kopi. Dengarkanlah. Keluar. Wih, pan kieu nyanyina. Seger. Bang Didin ngopi ya. Iya dong. Sos. Sih. Mang, naon eta, Mang? Tai kebo. Geus nyaho kue, pake nanya deui eta naon. Biasa memang ngejawabna, beungeut tak digoreng-gorengkeun kitu. Emang beungeut aing mah goreng, dek naon sia lamun beungeut aing goreng. Atuh, entona naon sih? Benjo mah cuma dek mere saran, Be. Sok-sok dek mere saran, doang jelema pinter bae sia. Emang sia dek mere saran naon gitu ha? Saran Benjo mah mending eta banget jeung tumbal proyek Be, Mang. Benjo. Percuma boga ge aya kitu mah, dong batu nisan. Batu nisan, Jo. Kula mosret sia. Mang, Benjo hayangnya rotina. Ulah Benjo. Suku carelam jadi jelema. Sautik, deh Bang, sautik. Ulah Benjo. Ku hayang bae. Mang. Naon? Di mahar mah tuh teu make baju. Tuh. Mana Jo? Dulu, Bang. Jo, Itu. mana? Dek naon aing ngileuk nya? Bimar mah teu make baju. Dek naon anu di deleuna, Bua. Mun kitu masih mumus si Tika, karak mah segar di deleuna. Aing. Hop tuh, tangan Bimar mah. Benjo. Kue aing ka dikeun eta. Aduh, Benjo kot bae sia mah. Bodoh, Mang Didin teh pelit. Benjo, si gua haram jadah ngagawean kolot bae. Awas ku aing Benjo. Nah, gua aing Benjo sia. Benjo. Benjo. Gua ngagawean aing bae deui. Geura beunang si ku aing Benjo. Waduh, kok Mang Didin mah mau kayu sih? Doangna marah beneran he. Benjo mah budilah sing jauh, sieun. Tip. Naon? Urang di hutangan moal ge ku teh Desi. Atuh geus coba heula be Subek, ku bawel saya dikuncir sakali ku nya bewer dah. Ayo. Oh, Arang-arangnya numpang doang. tip. Si Benjo kunaon lompatan?
Heh, badut ancol. Nah, hasil lupatan gitu. Ento naon? Kalatip, kasubek. Hayang kue teu. Kebeneran jasa, rezeki orang bercinta mah aya bae tip jalana. Atuh hayang lah benjo ai dibere mah. Mau geus kieu? Asik. Mantep ya. Geus saya balik deh. Geus ulah kudu ngahutang urang. Oh, tip, mari kita gaskeun. Kuy. Aduh, capek. Waduh, si kolot bego berbagi. Kabur dia. Aduh, kemana dia si Benjo? Gerak panggil siapa yang Benjo? Mantak dibebek gue sia. Ku ngagawean kolot bae. Suara nana tadi kandang. Woi, asa tadi kandang. Kucing mah. Kucing sih. Meong mang. Oh. Maunya kucing bisa nyebut kucing. Pakai mang deui. Wah, curiga aing. Wah, si horeng na benjo. Ampun. Ampun. Kue aing mana sih mana? Kue aing mana? Hah? Dibikin mang ka budak. Budak saha budak ha? Si Latif ujung ke subek. Aduh, siapa benjo. Ku ngagawean aing bae, sama aing geus bagus kolot. Digawean bae. Aing nyeri. Kurang mau namang diri mah teu normal nyeri. Itu normal aja nah. Awas antar aing ayo mana? Di ditu mang. Di itu geus ayo. 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 Bebek Tika nek kemana? Ieu aa subek geus meulikeun kue jeung Bebek Tika. Tik, ieu kuena rejengannya jeung ayang mungil ae. Geus teu kudu kami main ka baso kana Mang Daday. Ih, kok gitu sih? Nah, kami mah geus bela-belaan be kumaha carana bisa meulikeun kue. Oh, mu, Tik, kami mau geus ngabela-belaan be meuli kue. Bodoh lah kami main ka baso bae. Geus awas. Ka mana mu? Geus ieu bae dari kuena menang meulikeun Latif. Embung ih kami main ka baso bae. Baso mah bisa disanguan eta mah henteu. Oh, bakso mah bisa eta mah henteu. Ih, aing mah bek. Tadi kumaha kan ieu kue? Geus lah, akan kurang bae, Tip. Tah bener, geus gerakan saria duaan. Oke, tapi tangguhan heula nya. Kami kini kilo. Oh, tungguan ya, oke? Geus gerak. Hadap kelemna ieu mah kuena. Nikmat. Mantap pak. Entah kudung. Kan ge ungguh yang ditangguan. Yakin mah hayang. Yakin, Beb, malayang yuk. Ada pelem Tompel, subek. Yuk kue ulah diakan. Yuk kue geus beran rajun beurit. Astagfirullah. Lu bener Mang Didin. Hooh mu. Ya Allah Mang Didin, untung ku benjo teh dihakan. Coba lamun ku benjo dihakan, bisa-bisa benjo dibawa ke RS Mang. Atuh sia teh ya, nu sipejan kue ulah ge. Hayang bae geueuh. Terus kunaon bisa ku budak dua ge, Mang? Jadi kieu, pan aing di rajun beurit. Terus aing ngopi heula. Sanjan kue yang diteundeun di jebakan kue ieu. Si Benjo datang. Terus kuena dibawa kabur ku si Benjo. Oh mu, Tik. Tadina ku benjo dek dihakan, tapi benjo sieun ka Mang Didin. Jeung Mang Didin mau kayu. Pas dek balik, benjo kapanggih ka Latif jeung ka Subek. Haju be dibikeun. Horeng geus dacun beuritan ku Mang Didin. Saria duan kumaha sih angku menang meuli? Nyaho ku ngabarohong bae jadi jelema teh ya. Maaf mu, maaf Tik. Oh, Beb, mu maaf. Mang Didin, beneran eta kuena aya racun beuritan. Oh, Tip. Aduh, bek kumaha ieu bek kurang bek. Tip udang, Tip. Tip, Mang Didin, ih kumaha ieu? Tip udang. Tip pengen kehilangan sia lah, Tip udang lah, Tip. Kumaha saya benjo, Tip udang.
Tip. Pengen kehilangan si Tip udang, Tip. Tip. Kayaknya mau kehilangan si Bek. Udah. Kumayo, Mang Didin. Benjo. Selamat. Kalian berempat kena prank. Oh, Bek seru aja haranya sih ngomong gitu kai. Lucu tompel bercanda sia. Ya, telujun. Ayo pipi repat. Komo aing tika. Anu mere rajunan lagi kana gue. Aing, atuh mantak aing nu tanggung jawabna. Benjo kumaha mang? Benjo ge ilu kasalakeun ho. Atuh lah, orang nu mere kuehna ge sia ka budak dua. Oh tah. Lah Mang Didin aya racunan ge eueuh eta kuehna. Mun aya mah geus jalalong kerdi meureun eta budak kabehan. Teu nyaho aing ge mu. Kok budak teu paraeh nya? Kayang aing mah paraeh sih. Eta sia. Ama ngomongna. Ya, dengekeun nya. Jadi kieu ceritana dak. Heh, badut ancol. Nah, lu lupatan gitu. Ento naon? Kalatip, kasubek. Hayang kue teu. Kebeneran jasa, rezeki orang bercinta mah aya bae Tip jalana. Atuh hayang lah Benjo, aya dibere mah. Bagus kieu. Asik. Mantep ya. Geus saya balik deh. Geus ulah kudu ngahutang orang. Oh, Tip, mari kita gaskeun. Kuy. Bek. Weh, kok baunya kos kieu sih rada aneh. Coba deh ge. Oh, aja. Bahasi beureun di mah Tip kuehna. Wah, geus teu bener eta masina Benjo. Ndek ngajailan urang doangna beket mah. Oh, meureun Tip. Kuari mah sok ngajailan bae. Geus lah, picin bae mah kuehna. Urang ngahutang bae ka Teh Desi. Oh, geus bek, picin bebek lah. Ih, Tip. Ya itu mah duit. Wah, oh aja bek. Coba cokot bek. Ya. Alhamdulillah. Emang bener Ima Tip, bener-bener rezeki orang bercinta. Mantap. Geus gaskeun hayu urang meuli kue. Oke, ayolah. Ka dieu lah. Nah, gitu ceritanya. Ampun, Lep. Ampun. Ampun, Lep. Beb, mau aing lu moal. Tip, kumaha Tip? Ilu bae yuk. Ayo ge. Beb, tungguan Beb.